Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di vlog kali ini kita akan main-main lagi ke sawah guys. Main ke sawah. Saya mau ekspor ke daerah sana. Cuman saya di sini tertarik sama gubuk ini. Gak tahu ini rumah atau saung sawah. Oke, kita lanjut. Assalamualaikum. Ya, hati bapak. Pak, udah mang. Pada ke pangkalan kan itu kan dia deh mampir heula ka dieu kayak tertarik ya ka dieu. Ngiringan ieu nyunkeun gambar kanggo ieu kanggo di YouTube gitu. Jadi dia bapak lingi. Kan kakak saya. Oh, sawah di dia mamerenya gitunya. Oh. Saat geuningan cenah lagi banyak. Udah ya nak. Oh. Sarang bapak saha Pak namina Pak? Sama ade. Pak Ade. Oh, ya teh kampung Pangkalan keneh sanes? Ya mah kalau betna ka iya Ciencar. Ciencar. Oh. Pangkalan paling payun kena. Oh, paling ditu. Desa mana ya? Ka ieu nana Sukamukti. Sukamukti, Kecamatan Waluran berarti ya? Mohon. Oh. Dia tuh sawios abdi ngambil gambar di dia. Oh. Maksudna pilih gitu. Oh. Karena agak pengen kedaya izin heula. Tinu gaduh. Enakeun di sawah kieu mah, Pak. Nanti istilih herang Cimata gitu. Heeh. Justru dah canari eta mah pan Di mana? Perilaku rakyat menuju itu tuh kebon kacang. Oh, itu di Hanap. Ya. Boleh itu menuju tanah lah. Menuju konsep lah. Oh, di konsep gitu. Oh, suka kebonan di Bapak Temerennya. Hari eta mah sareng ieu we, sareng rekan teh sareng gaduhna ieu. Oh, gitu. Hari eta nanti kapungkur gitu. Oh. Hari enak sareng ngiring we menang kanana mah ngiring ilmuna. Oh, saya lah ngamanfaatkeun kitu nya. Oh, abdi ka dieu heula Kang nya. Mohon gitu. Duh, mirun seuneu nahar cai meureun Bapak teh nya. Aya Allah. Aduh, ya saat caina naon ge. Kondisi di kampung sebagian ada yang masih berair dan ada yang kering. Yes, ikan yang banyak. Oke, kita ngobrol lagi sama si bapaknya. Tebih gini ke kebon tuh itu di alor kebon oke. Kalau kan motor kaya ka. Di mana? Di mana lo nak? Di Nangarang. Panuju Kororanen eta teh. Ieu kan Panen naon nih tadi Nangrang itu? Sawah. Oh, di sawah. Nanti Kebonan beren gitu nya. ya. Buncis cabe ieu kacang gitu. Di Nangrang nanti mana teh lebatna eta? Pan anu kan dia gini anu paling lebak nanti kalau jalan biasa deh. Mohon. Desa Jakarta. Mana kieu toko jalan ieu ageng nah lebat ieu motor ieu pada soknya adalah motor kayu. Oh, ke sawah teh nya. Ya. Eta menuju eta menuju sareng ongko. Oh. Panen kacang ongko. Buncis ongko, jahe. Kume aya channel ya jahe. Nah, di watonan ya. Oh, jahe naon? Jahe beureum sanes? Oh. Biasanya jahe beureum mah ayeuna nuju tarik. Oh, narigina. Nuju ya
peryogian sakintal 2 kintal pamong teh. Oh. Sadayana. Oh, kira-kira aya sabaraha eta? 2 ton. Aya 2 tonan. Oh. Da ka sebaran 2 ka 10 patok gitu. Wah, lega atuh 10 patok. Nu usah kalapan tuh. Mohon itu nu dianak itu. Atau ge 15 patokan eta teh. Oh. Kacang menuju bade produksi ieu. Mohon. Iya teh teu dimanfaatkeun ku si Bapak ieu kunaon ieu? Loh lahan. Saya. Oh, di ditu heula apa yang namanya? Oh. Anu gaduna teh gaduh 3 tempat. Mohon. Sarok eta nyata di caket bumina ditu. Mohon. Ari maken salah penden di Cepong Pagi, anjeunna mah di eta ayeuna. Mohon. Kan menuju ngipuk cabe yang coba dicabean heula gitu. Oh, penjemlak cabai itu namanya. Ya segala dimanfaatkeun lah hari di kampung mah kitu nya. Heeh. Ngamanfaatkeun lahan. Daripada ayeuna digarungkeun kieu naon di pelakan naon we kitu. Kang bara usum hujan mah meureun melak pare meureun nya. Ari usum halodo mah meureun saplak-plak biasa we meureun gitu. Tekan kemarin teh ieu gaduh udah di Ciora nya tah. Sami deh ieu kieu. Mohon. Ya kan 1 hektar langkung di Ciora 1 hektar langkung. Mohon. Teh itu yang kepegang ya yang kepegang hari ieu nanti modal nanti aya hari ieu mah. Mohon. Lah cenah modal mah urang ieu orang ikhtiar we ieu kelola. Belain kan ieu teh ari di dia sumber caina ieu walaupun alit kan Tapi mapat meureun kitu nya. mapat gitu kang nyirama ya lah. Aya we kang nyirama mah meureun. Kieu hungkul nya di kampung teh nya. Aduh. Jadi cek bari basana ti isceul harang Cimata gitu. Kumaha nuju ieu mah nuju kamari ieu mah. Babalongan ieu. Oh iya di dia. Nya dan lain dah ya mah kan Oh. kadang-kadang hasok aungi. Oh di dia sok dong di dia teh nya. Oh.